الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها riwayatkeun ingsun saking Siti Aisyah muga-muga nilar bendu safa Allah anha saking Aisyah Golat saling ngucap ya Aisyah ngucap ing lafaz golan Nabi ngucap sabagang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafaz idza anfaqatil mar'atu min du'ami baitiha ghayra mumsidatin kana laha ajruha bima anfaqat Ketgalangan apagahagan sa bawang wadon saking papanganan umahe mar'ah Guero mumsidatin ale ora kang ngarusak maka ana ikut tetep kade mar'ah opo ganjarane mar'ah kalawan barang kang nganapakohaken ya mar'ah wali zaujiha ajruhu bimaktasabalan ikut tetep gadwe salakene mar'ah utawi ganjaranane infaku kalawan barang kang usaha ya zauj walil khazini mithlu dzalik lan ikut tetep gade wong kang ngajagane utawi umpamane mangkono ajru layan kusu ba'duhum min ajri ba'di kang ora sudah opo setengah kabeh saking ganjaran setengah muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaq alaih riwayatkeun hadis ti ummahatil mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha Dependak urang sareng Siti Aisyah kapanggih ge potongan urang mameureun moal ditarima lantaran atuh urang mazapira urang Siti Aisyah mah nya capetang nya geulis nyari doeun deui dicandu hayang urang ge model kos kitu tah loba omong Nggak, surang masa ayah baik sok nurutan itu Qalat saur Siti Aisyah Kangjeng kantos nyarios kieu masyaallah ye tepanggih orang jeung kangjeng tapi ucapan nama unggal poe kapanggih bari urang henteu nuturkeun ge buang kawarah jasa ya hodoa cek kangjeng iza anfaqatil mar'atu min tu'ami baitiha di mana seorang wanita memberikan makanan ti imahna kata tanggana ka fakir miskin kanu butuh bari teu ngarusak ieu sapira kadaharan komo leuwih nama ta eta awewe anu mere kadaharan inuman jeung sajabana eta teh dibere ganjaran sakumahanya na bebereanan ya Allah tapi hese tadangan awewe anu daek bura bere teh hese pada awewe mah lolobana sanajan kadaharan kajenting tengi ge daripada dibikeun ka batur mending tengi eta awewe goblok baju ge baju geus numpuk giliran bae aya nu menta berateun padahal mah dipake henteu kadaharan gitu keneh emang meujeuhna awewe mah lamun jadi suluh neraka teh meujeuhna
cek awewe teh susah barangan bae. Teu kaget Nabi pan ditinggalikeun ka neraka, ya Allah, kaget. Aksaro ahliha an-nisa. Panglolobana penduduk neraka adalah wanita-wanita orang Jakarta. Aduh, cek orang Jakarta enak aya. Banten mah geus leuwih ti heula. Awewe anu teu nu urutang tuna ge, nu milih Ahok eta. Ai salakina wa li zaujiha ajruhu. Salakina ge beunang gajaran salakina hees bae di imah. Meuli roti. Aju rotina ngangkrok di meja, sesadahar ngadahar dibikeun. Salakina teu nyuhatunya kerek tapi meunang gajaran. Meunang gajaran salakina. Ganjaran naon bimaktasaba. Pandang nyana ngausahakeunana. Pandang salaki atuh. Sapira awewe atuh nya mah di imah bae nang salaki ngamparkeun aspal heta tah eta ye salaki dagang kadu tah haju dimawa roti ka imah salaki dagang nu dagang kacang mah we nyana dagang dangdeur hasil akan dibawa ke imah tah dibelikeun kabeas roti dahar sesana baheula ieu mah sesana salaki teu nyuhat teu nyaho pamajikanana sodaqoh salakina kerek bae tetep beunang ganjaran. Masya Allah ganjaran usahana udang hees kemana roti bikeun kemana kata tangga sambarangan bae dihapus deui ganjaranna dihapus itu roti kamana lah dibikeun tadi aya anu menta-menta lain ditambahan deui kudu ieu tah karak eta mah mantep. Masya Allah Masya Allah urang kudu nuhun diajak ka sorga ku pamajikan tah baju anu itu teh ka mana kotlok dipake geus eueuh ka kemana kamari aya nu menta-menta dibikeun alhamdulillah pinter nang kakak meuli disodakohkeun kakak kabagian cek pamajikanna kula heula ka sorga nu teu bisa cek salakina pan nang kakak bebelianana atuh kula milu abah milu di tukang atuh amun geus pinuh mah teu bisa. Emangna sorga puri teu sorga mah teu bau lega. Masya Allah karim pamajikanana meunang ganjaran salakina meunang ganjaran bahkan eta hadamna ge babuna meunang ganjaran anu mang masakeunna saha cak babuna eta sagu kan dibikeun usaha salakina pamajikanana anu mikeun anu masakna cak babuna cak hadamna pan kula nyana nu ngajagaana nu ngurusan nu masakna tetep meunang ganjaran. Ya Allah pokona asal aya nu barahan bae di imah ka surga kabeh. Ka surga tah lamun boga pamajikan barahan geus ulah dikamamanakeun. Sanajan deuk kawin ulah bebejakanyana. Aduh. Tuh, ulah itu bagus, empen bagus. Lamun boga pemajikan barahan guys. Waduh, alhamdulillah. Lamun boga pemajikan pelit perlu diperhitungkan kelanjutan anak. Iya. Layan kusu ba'duhum bin ajri ba'din moal ngurangan. Kabeh ge pemajikan salaki hadam min ajri ba'din. Sarua pada menang gajaran teu aya kekurangan sugan salakina nu kurang teu sugan pamajikanna henteu sugan hadam henteu sebab kabeh bergerak salakina nu usaha pamajikanna hadamna anu mangmasakeunana pamajikanna nu barahan kabawa kabeh ya Allah
nikmat. Bila mun orang boga pandangan maka pandangan batin mah tuh gitu. Bila mun boga pandangan zohir doang mah itu sanggup dikamanakeun sasana. Dibikeun tadi aya fakir miskin menta ka dieu. Saha nu capek saha? Sia main bikeun-bikeun bae. Aing kapanasan di jalan. Aing dagang teh beuh lain lalagaan. Naikeun nurunkeun. Main bikeun-bikeun bae. Tah, urang teh lamun pandangan zahir mah kan kos kitu tapi lamun make pandangan batin masyaallah. Orenganan urang keur diajak ka sorga ku pamajikan urang. Tuh dibikeunan. Apel tuh kamari aya keneh geus bikeun ka? Alhamdulillah. Beli jeruk. Jeruk teh kamari geus bikeun ka? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ai sangu teh nu kamari jeung beas-beas teh geus beak ka. Dibikeun kabeh sakarung. Ieu mah budak overdosis sih mah ya. Bahkan duit anu kakak ge nu di dompet geus dibikeunan ku kula. Wah, ieu mah perlu dikagrogolkeun ieu mah. Ye, atuh sodaqah ge goero mufsidatin ulah datang ka ngarusak. Atuh ai kitu mah sadahar dibikeun masalah. Ai kitu mah jeung karung-karungna dibikeun kabeh bermasalah. Bermasalah atuh tah mah masyaallah karim. Jeruk dibikeun kabeh, apal dibikeun kabeh. Aju geus kabeh. Geus beak kabeh jeung kulkas-kulkasna. Aduh, ieu mah mufsidah karana rusak ieu mah ieu. Nah, ieu mah tinggal tunggu bae sebulan deui seuk we training ye. Hasil trainingna sebulan deui lamun kieu bae berarti ieu waduh piala kudu diganti ya. Aduh ya Allah. Al-ma'na al-ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Allah Ta'ala kaya oleh ngadau safa Allah Ta'ala fil haditsil qudsi ing dalam hadis qudsi ngadau ing lafal al insan sirri wa ana sir utawi manusia iku rahasia ingsun lan utawi ingsun iku rahasia insan. Qala azza wa jalla lan ngadau Allah azza wa jalla inna ilmal bat insatuhuna ilmu batin tasirun min sirri iku rahasia kang tetep saking rahasia ingsun. Aj'aluhu bi qalbi ibadi hale anda dekakeun ingsun nuhu ing sir ing dalam ati pirang-pirang hamba ingsun. Wala yakifu alaihi ahadun ghairi lan ora weruh ing atase sir sapa wong suwiji salian ingsun. Gaba qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadau sapa Allah Ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ah. Tawi ingsun iku tetep dalam sanding sakaan hamba ingsun kalawan ingsun. La utawi ingsun iku tetep sumertane abdi hidayat kuruni waktune eling ya abdi ni ingsun. Wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi dan tatkala eling ya abdi ni ingsun dalam awak ke abdi atine abdi dzakartuhu fi nafsi maka eling ingsun hu ing abdi ing dalam zat ingsun. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi malin ahsana minhu. Dan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalam wong akeh maka eling isun huing abdi ing dalem golongan kang akeh kang leuwih beci minhu timang saking malaik. Allah. Lamun jelema geus diangkat ku Gusti Allah darajatna sehingga jadi wali Allah.
dipermasalahkan ketika jelema diangkat jadi wali nyahoun apa henteu sih eta jelemana bahwa nyana diangkat jadi wali. Komentarlah para kutub-kutub aulia. Geus tawah urusan kos kitu mah sabodo. Penting mah jelema di mana diangkat jadi wali Allah maka heesna leuwih bagus tibatan engku ganana sujudna jelema nu bodo ratusan rakaat ribuan rakaat dilawan ku kerek masih keneh luhuran kerek na wali mah kerek bae ngeringkuk bae nu lain wali mah beuh datang ka dadas geus beak hideung teh dadas tarangna kurang hideung pantog-pantogeun masih keneh luhuran kerek wali. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Masya Allah. Kos kumaha si wali profilna profil zahir mah wali mah akur jeung urang jal manusia ngan horeng ku Gusti Allah geus teu disebut jelema wali mah geus teu disebut jelema. Lamun urang ngaji mantek takrif manusia al insanu hayawanun natik. Manusia adalah hayawan jenis. Dipasolan ku natik. Ketika manusia ditafsiran ku hayawan, naon bedana jeung sapi ja sapi ge hayawan. Naon bedana jeung kebo ja kebo ge hayawan. Naon bedana jeung embe ja embe ge hayawan. Tinggal urang jeung embe ngarendeng kakana saha. Kapinaon ka embe. Embe jatuan siam ngelebok. Embe nginum siam ngopi. Ja keur ngaji ge ngopi bae. Ieu mah asana ka adik kakak ieu jeung embe ieu. Malah mah embe batilok ngarokoknya mah pan terus bae. Karena tagarut mah eleh ban. Hayawan. Jonatik. Keluar. Jai kuda mah hayawanun sohil. Jai himar mah hayawanun nahik. Nah, manusia mah hayawanun natik. Natik teh mudrikun idrokan kasiron. Artinya berpikir. Nu ngabedakeun manusia jeung munding fikir. Nu ngabedakeun manusia jeung sapi fikir. Geus pikir teh ya natik ngaranna. Ieulah nu ngabedakeun antara hewan-hewan jeung nu sejen jeung manusia adalah fikir. Geus urang wajib ngaraksa fikir hifzul akli. Ketika urang ngarusak akal dengan mabok, minuman, obat berarti dikenakan sanksi sebab wajib ngajaga akal. Jasa kitu mantek menyaritakeun manusia teh hayawanun natik. Geus sakitu. Geus lamun urang neuleuh sosok manusia di deuleu zahirna teu jauh ti urusan indrawi. Kadeuleu matana kicep-kicepan di deuleuanana kunyana teh dibuka. Itu horenganan aya awewe nu itu mah teu betah di deuleuna lantaran pendek jeung hideung. Barang neuleuh ka belaka tuh mah betah henteu kicep-kicep lantaran nya jangkungnya putihnya lenggik. Mata indrawi urang nyaritakeun manusia mengenai hayawanun natik patalina jeung indra. Ngadenge suara nu merdu-merdu ngambe angin anu seungit-seungit. Kitu kene sungut hayangna ngomong beleta, hayangna boga rasa anu lazat-lazat. Leungeun cecekelana hayang ka balon.
numpuk-empuk. Itu kene suku Indrawi gak bahas eta. Lamun kurang dibahas urusan ada ilmu kedokteran. Matana bebengkak, wah ieu mah berarti kena angin jahat. Urang meuli roh tok. Sok geura tetesan cenghar deui. Ceuli kasupan ku cai deng 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 deng. Tadi keluarkan caina sapoe, jadi ngegerendang 2 poe, jadi kalau 3 poe hangit. Cule ngaranna. Dokter, udah dokter. Melilah otolin, tetesan, trek beres. Indrawi, tok irung gitu kene. Begitu kurang dirasakan irung teh loba nu kaluar mimiti cairan. Hari kedua rada mangpet, rada kilad, poe katilu hejo. Datang ke dokter Indrawi urusan ada ilmu kedokteran. Kuari majalah lain eta horenganan kuari mah ieu lamun ci hudang hees teu gegeraan mandi cicing beda hareupeun imah bari peureum bae tisuk datang ka zohor kuat ti zohor datang ka asar tita mandi ge embung ku indungna padahal mah umurna jaga saya 20 tahun bahkan 25 tahun tapi teu daek mandi. Terus kebelah dia nekes dari sorangan ayasna jepit di talian mancing hareupeun imah meunang bawa ka mana mah ye gabus wah budak berarti bener ya mah ye sada berubah ye tah ieu nu berubah teh fikir ketika berubah pikiranana naon bedana manusia jeung sapi. Jaakur ruhani na disebut na teh rusak ruhani rusak patalina jeung akal moal bisaeun ieu mah dokter-dokter nu biasa ulah dibawa ka dokter gigi moal bisa nu kos kieu mah ulah bisa bawa ka grogol cek and recheck deg oh aya nu nyelap seetik aya nu nyelap saeutik ye di luhureun ceuli litik masarapna ye tah dibere obat teh oh horenganan ieu mah urusanana urusan fikirna anu robah konsultasi ku ari ka dokter fisiologi berapa umurmu saya umurnya 25 oh iya dulu sekolah apa enggak kerja enggak juga kalau lihat motor bagaimana enggak seneng sama lihat motor mobil enggak juga kapal apalagi takut lihat kapal takut kalau lihat perempuan seneng oh ya budak ada enggak ya gadis yang dia mauin ada tapi dia menolak oh ya budak frustasi ya berarti cintana ditolak ya nah jadi ngagibeg pikiran anak. Oh, iya adalah orang yang frustasi karena ditolak cintanya berubah pikiran anak. Kanyawan tak ahli fisiologi? Kanyawan. Iya budak mau tasbih baik ulah dia. Waduh. Tapi dia ngan gitu get ya waktu jeung teh nyawa tempat. Di mana bae ge la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah. Wah, ieu budak oper ieu. Ieu budak waduh, tanya kurang. Tuh kajawan ge kurang. Oh, yang jadi wali. Pikiran berubah, ruhani. Orang berbicara awak, berbicara indrawi. Berbicara fikir, berbicara ruhani. Gitulah. Eta manusia, takos gitu ta manusia. Tapi kapan si Kangjeng Nabi jalain eta manusia mah. Urusan indrawi teh jauh dahar nginum pake imah.
Urusan ruhani teh jauh ti urusan kesenangan-kesenangannya anak. Sebab awak mangan sakadar wadah ngawadahan ruh. Nyalah yang sesenangan. Puncak bosen Bandung, Lembang ge bosen keneh bae. Langsung ka Pangandaran masih keneh kurang sregep keneh bae. Ngagejeburkeun maneh ka laut. Masih keneh Bali. Terus upek-upekan nanya ti neangan kesenangan mulai di dalam negeri datang ke luar negeri. Ayo baik moal aya mahina jelema mah kos kitu mah. Sebab naon? Poe ieu kos kitu isuk lain deui. Poe isuk kos kitu isukna lain deui. Kitu jeung kitu bae. Sebab naon? Sebab ditumpakan ku nafsu. Kos kitulah berbicara manusia. Berbicara indrawi. Berbicara dahar nginum pakai kendaraan jeung imah. Ketika berbicara ruhani, fikir, hayangna kesenangan sebab ditumpahkan ku nafsu. Manusia maja lain eta asli lama tama ririwa nu kos kitu mah. Lamun urang masih keneh datang ka dinya berarti can jadi jelema nu bener. Kakarak jadi momonon. Iya momonon ieu. Si eta raja momonon. Nu di tukang ngejurig momonon. Hai kabeh. Bisa jadi jelema kos gitu mah. Sebab udag-udag galala teh jauh ti dahar jeung nginum atupan bege nu mantak oe-oean neangan dahar jeung nginum keboge gitu. Dikencarkeun ti kandangna neangan dahareun jeung nginuman beda bahasana doang ai jelema mah daharnya namanya tuan. Ngeseubeul bae kebo neangan babaturanana haju numpak atuh jelema ge kos kitu. Dahar geus hidup geus atuh bisa kitu naon bedana ayo? Naon bedana? Carita ruh, carita fikir. Aya nafsu di dinya. Ditumpahkan jadi kendaraan manusia nafsu. Terus ngahayu-hayu nafsu ti mimiti meuli motor hayang ganti deui. Ti motor hayang ka mobil lah lumayan asal kijang bae heulanan taun kolot geu masalah. Ti dieu geus ditumpahkan dada ngagerdeg-gerdeg kurang ngeunaheun hayang nu anyar. Mulai neangan nu anyar deuleu deui batur mah geus ganti merekna lain kijangnya nama Fortuner kabeuli ai ge meuli geus Fortuner batur mah ja meuli lain deui nya nama meuli Mercy meuli ai ih batur mah ja naik Lexus meuli wah terus-terusan masyaallah dunia mah kitu bae. Pemajikan waya gadi orang teh jadi imam masa kitu doang barang ka jalan mah lain deui jaya nu di imam mah pengek irungna. Aing di kota Majarara marancung emang aing teu mampu kitu neangan nu mancung. Mulai geus. Di deketan ditanya nomor SMS-na sabaraha. Langsung WA-an teuy. Wah. Terus hubungan nafsu mah kos kitu bae. Dahar di imah geus bosen neangan restoran sare di imah bosen neangan urang bungalow bosen hotel di negara urang bosen ka luar negeri eureun pae sia lain jelema teh mah kos kitu mah hewan lain jelema nu mana cak Kangjeng Nabi hadis qudsi al insanu sirri wa ana sirru. Bandusa mah lain hayawanu natik sirri rahasia kaula. Wa ana sirru kaula ge rahasia manusia. Rahasiaku adalah rahasia manusia. Rahasia manusia adalah rahasiaku. Rahasiamu rahasiaku. Ye. Tuh, ilah manusia jeung pangeran akur. Dina pada sir lah heulanan lain akur dan sir pada sir. Al insanu sirri wa ana sirru.
Masya Allah. Tak eta nu asli jelema manu eta. Lamun manusia hayawan nu natik kebo. Nu mengarbaget ngomong bedakeunna pikirna. Pikirna ditupakan ku nafsuna leuwih jahat tibatan kebo. Ulaika balhum adol. Bahkan jelema teh ya dibere pikiran leuwih jahat tibatan kebo. Kebo mah lamun mapal ngan saukur dauna manusia jeung heuh pagawean sia eta. Hayu kebo mah lamun mapal teh kapare ngan dauna doang paling karena jelema lamun geus mapal jeung pabrik-pabrikna. Cih, teu kumaha atuh balhu adol. Ulaika kal an'am eta jelema-jelema kos kitu teh percis okos ingon-ingon balhum adol. Leuwih jahat tibatan an'am. Naon bedana aja Quran teh mah tuh. Orang manusia manu asli mah sirri wa alla sirru. Rahasia. Kuari indrawina kurang teh kuari ulah diurusan geus teu majat teh diurusan ge geus terurus diantepkeun geus ku urang ruhani urang teh geus kaliwat kuari mah geus atuh geus lain ngurusan awak lain ngurusan roh tapi di jero roh aya latifah lelembutan mun lelembutan eta bening bersih kembali sakumaha aslina ilah nu disebut sir. Ketika Abu Yazid Al-Bistami keur cicing di gurun Sahara katingali aya sosok manusia hiber di awang-awang. Masya Allah. Cek si Abu Yazid Al-Bistami. Ditanya aku jana. Ya manusia, hei manusia, coba turun. Terus baik. Ya ruhaniin, turun. Terus baik. Barang disebut ya sirrullah, balik deui. Turun ya. Disebut banu sama teu kadengeng sebab lain urusan awak. Disebut ruhani nyana geus liwat. Taek, teu daek turun. Tapi barang ya sirrullah turun. Aya naon maneh? Cirik Abu Yazid Al-Bistami. Saumur hirup kula can orang neuleuh manusia nu hiber kakarak ayeuna. Emang kula kadeuleu cakiana. Katinggal. Berarti luhur maneh bisa neuleuh kula hiber. Ya kula ti ditu hiber eueuh nu ngagerokeun. Berarti ieu maneh ge sarua luhur sebab bisa deuleu kula keur hiber. Ya urang ge ieu teu neuleuh manuk ge hampir teu kadeuleu kurang hiber. Ku handap-handapna urang. Picik Abu Yazid Al-Bistami kula kajenteng ku anjeun disebut luhur ge kan kula mah teu bisa hiber. Nah ieu bisa hiber kieu kunaon? Cek jada. Atuh aya yang bisa hiber mah anu ngahalangan hiber teh hiji awak. Berat tuh awak mah hiber mah bisa. Nomor kedua kahayang nafsu. Di mana urang masih keneh nuturkeun kahayang. Nah, ieu mah maka bisa hiber. Sebab eta adalah bang baluh. Coba maneh leungitkeun kahayang coba. Coba. Maneh hayang naon nih? Kula geus teu ngurusan awak cek Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Poho kula mah teu dahar teu nginum jijang geus teu ngurusan kula mah bahkan mandi ge geus sabaraha taun meureun tilok. Geus teu ngurusan. Maju. Jaka ulang geus dunia geus teu hayang, nanaon teu hayang coba masih keneh aya nafsuan buat teh justru pangalikeun cenah ieu kula. Encen bisa hiber kula mah adapun dunia geus hina. Di hareupeun kula mah kula teu hayang. Awak geus teh diurusan kula mah lantaran ieu naon kitu ngaranna ngurusan rohani bae. Rohani geus diurusan ku kula. Geus teu hayang nanaon tapi ai kudu hiber mah kula teh can bisa. Aya keneh kahayang. Sugan maneh mah hayang kitu kendaraan teu hayang. Baju
baju cuplang campling geus teh hayang kula mah kos kitu mah sugan hayang ka cewek-cewek teh hayang ya lewat teh hayang sugan maneh mah sugan boga hayang boga iman teu hayang sama sekali sugan meureunanan hayang ka sorga tah lamun ka sorga rada hayang keneh eta nafsu hayang ka sorga teh nafsu sebab ketika jelema dicaritaan neraka embung ketika dicaritaan sorga hayang tah lamun masih keneh ibadah hayang ka sorga moal bisa hiber mangkaning pan urang mah dipenta sorga dipenta Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ajirna minan nar ya mujir rahmatika beres be babagi kupat satungtung urang ibadah boga kahayang embung ka sorga embung ka neraka hayang ka sorga moal bisa hiber lamun geus sorga jeung neraka teh dianggap makhluk sarua bae ka sorga jeung ka neraka teh mah pada makhluk Allah kakarak geus embung ka makhluk hayang anu nyieunna ka kholiq kakarak bisa hiber tok maneh ku ari mah tafakuran deui supaya ibadah embung ka sorga. Pan urang mah disugut mah bisa bae. Sungut mah aing ibadah ikhlas jasa cek kana. Ya aing mere kasih ikhlasnya. Geus aing mah teh hayang nanaon geus aing mah ikhlas. Sia ada sia lamun boga bere deui aing nya. Je bae nya ieu sakus kitu. Sama ojol ngaranna. Mukafaah tah kos kitu masih dibandingan. Nah, geus lamun urang ibadah asup ka jero set ninggalkeun syariat teh urang teh hartina ibadah ngalaksanakeun syariat ngan di jerona di hakikatan geus moal aya pasini ketika jelema pasini masinikeun syariat nya nama seuri nanaonan di aing malin eta terus ka jero beuki silulup masih keneh embung ka neraka hayang ka sorga eta ge jadi bang baluh keneh ketika geus teu hayang nanao sorga jeung neraka geus akur dina pada makhluk geus teu hayang kakarak si Abu Yazid Al-Bistami mulai teng belajar kakarak lep teu hayang sorga teh teu hayang mulai nyana begitu teu hayang ka sorga nganggap akur sorga jeung neraka eta asal perem mulainya nih coba hayang ka Mekah ka Baitullah dideketkeun set plek coba cek ada teh hayang ka Baghdad langsung Baghdad plek dicoba deui ku jana hayang plek cek nya kararagok amat ieu masih kene alam-alam nu Gusti abdi mah hayang ka langit bae datang di langit bae ya Allah ayo di langit tah ieu geus hayang nanaon teh kos kitu tah lu badak kualit teh ketika dititah ka neraka kageteun lantaran di neraka cenah aya seuneu tapi ternyata teu kapanggih jeung seuneu teu kapanggih ketika diasupkeun ka sorga cenah aya kesenangan ya eueuh cek ya di sorga teh anu dihayalkeun ku urang anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi aya sorga kalazatan ternyata horenganan eueuh sebab naon paling indah adalah memandang zatullah ka Allah ketika kapanggih jeung Allah sorga nu sakitu indahna eueuh satai kuku-kukuna aja nah waliullah geus kapanggih di dunia keneh kos kitu kesenangan eta teh geus dibere ku Gusti Allah tabir teh dieuweukeun blak ngan hese nyaritakeunana jeung moal aya sebab eta mah perasaan ketika perasaan waliullah dicaritakeun dikitabkeun moal anggeus-anggeus sebab perasaan mah iki geus urang caritakeun ca Kangjeng Nabi hadis qudsi al insanu sirri wa ana sirruh manusia rahasia kaula jeung kaula rahasia insan moal aya nu nyaho atuh tah mah iwal ti Gusti Allah jeung nyana
hanyana jeung Gusti Allah anu uninga anu nyahona kajen teuing awak babarengan kajen teuing awak dahar ngilu misalna tetep bae aya rahasia nu teu kanyahoan ku urang hanya Allah anu maha uninga sebab zahir jeung batin misah zahir batin nyana mah terus bae jeung Allah per detik eueuh sadetik poho ka Allah ilah geus jadi sirrun min asrarillah al insanu sirri wa ana sirru geus lamun nyaritakeun ahli mantek manusia hayawan natik tetapi cek ahli thariqah cek ahli tasawuf al insanu sirri wa ana sirru mulai ulah ngurusan awak sanggeus ngurusan awak mimiti heula ngurusan awak zahir pikih ngaranna beres didinya ngurusan ruhani lewat kuari ku Allah diberi zaukun nafsi rasa hati iyalah perasaan iyalah anu dimiliki ku para wali-wali Allah anu geus datang kal al insanu sirri wa ana sirru mendak cek Gusti Allah inda ilmal batin sirrun min sirri sayyada ilmu batin mah rahasia tidak rahasia kaula aj'alu fi qalbi ibadi anu ku kaula dijadikeun di jero hate hamba kaula wala yaqifu alaihi ahadun ghairi nu nyahoun gadinya saurang we salian kaula hanya kaula nu nyahona nyana mah indah jeung Allah sebab eueuh hiji detik menit jam poho ka Allah zahirna mah kadeuleu hees naringkuk padahal batinna keur ka Allah mantap besing ke di imayan HS bae sing ada eta maningan siram ku cai panas jadi kos gitulah al insanu sirri wa ala sirru moal aya nu nyaho kecuali Allah ngan lamun geus dibere kos kitu sanajan zahirna luca lece zahirna kadeleuna akur bahkan aya kasalahan nyana mah ketika dicaritakeun kasalahanana seuri nyana mah ketika disebutkeun teu hebat nyana mah senyum kajen teuing malah nyana ngabuat supaya batur teh nyalahkeun nyana jadi dibungkus ku kasalahan jeung teuing beusi kajahoan dibungkus ku kasalahan kajen teuing sebab beusi kanyahoan sanajan dibungkus ku kasalahan tetep bae sinar eta bakal kaambe ku ahli ketika kaambe tetep kasalahanna bakal dihindar-hindarkeun iyalah ditutupan ku jelema kasalahanna padahal salah tapi ditutupan urang mah pan bener ge disalah-salahkeun bae nya nama salah ge ditutupan kita gerak Allah model kos gitu wali Allah sekali waktu disalahkeun nya nana senyum nu mantak geus eueuh barah sebab dirida keur ka Allah iyalah geus jadi rahasia Allah al insanu sirri wa ana sirru wala yakifu gabaqala Allah taala ana inda zanni abdi wallahu a'lam